Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui para wargi sareng pribado Kang Nace dina channel Nace Tilujes. Kumaha para wargi rerama atuh mugi nya sadayana sing aya dina kasehatan lahir sareng kasehatan batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bilih dina danget ayeuna teh nya aya wargi urang anu nuju teu damang, urang sami-sami atuh ngadoakeun mugia sing enggal deui didamangkeun sacara bihara-bihari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina danget ieu pribados sejamang dongengkeun deui hancagarapan dongeng Sunda anu kungsi katuna. Naon cenah jejer cariosna nyaeta si Onyel karya Saratana Dadan Permana. Nanging sateuacan can dikawitan sakumaha biasanya pribados teh bade nyuhunkeun bantosanana nyaeta kanggo ngasubscribe, like, komen sareng di-share. Supados teh nyangkolong kana waktos mangait kana wanci atuh urang enggal bae ieu nya dikawitan. Wilujeng ngadangukeun. Geus kitu mah jurut bae si Onyel teh turun mapai-mapaya pipir sawah katingali panona mani imeut nakrana manehanana teh cingceung neangan gaang. Atuh mana aya gaang ngaliwat gep ku si Onyel teh gancang bae ditewa tuluy bluskeun kana wadah awi nu biasana masok dipake ngawadahan belut mangsa ngura sapertos koja penginten nya koja anu awi geuning upami di daerah Banjaran anu kapali wetan nama eta teh ngurek desok masih aya nganggo ieu nya barwargi namina teh sapertos koja tapi tina awi geuning alit ngaon teh namina teh nya aya teh kantos sering tinggal orang teraskeun meunang kana salikurna eta si Onyel ngalagaang teh rekel bae atuh geus kitu mah si Onyel naik deui ka kebon gep ucuk sampe teh dibawa teu poho sameleunana oge harita teh katingali dibawa giliwil simeut meunang niiran ge harita teh dijingjing. Eyang uing dek balik ti heula euy dek mikeun ieu euy mikeun gaang jeung mere heula nog ka si jago. Yung atuh kan bisi duluy dek ulin ilaing euy kade si jago mah dong dibawa deui bisi diadu karunya tuluy mangsa wanci mengo wayahna hidup kudu geus balik jalu. Eyang ari ieu euy sambalkeun wae ayeuna Eyang atawa engke wae ngaradak ieu teh. Engke we bari nyeupan bucuk sampe euy ari jambal mah geunahna teh dumadakan jog we kaitu ulin mah ulin lah. Atuh Eyang wing baliknya ceuk si Onyel harita bari ngagandeang leumpang balik ka imah teu kacaturkeun lila di jalan si Onyel teh harita kacaturkeun geus nepi ka imah tuh ari barang nepi cag daun sampe jeung sambeleunana teh ditunda dina boboko sedangkeun simeut nu ditiiran dina hinis teh hiji-hiji ku si Onyel dilaanan tuluy diberesihan mana meunang meresihan teh atuh brus ditunda kana pipiti geus kitu si Onyel harita tuluy weh manehanana teh ngadongkang nog dina pamidangan anu ceuk dedemit eta nog teh cenah dingaranan terong bilik teh
kumanehanana nog teh tuluy dipolongan saeuti song geus kitu mah diasongkeun ka si Jago keur katingali si Jago teh sing horeng rada muyuntut cok kecok eta endog teh dipacokan ku si Jago manijigah nu resepeun kacidat mana beak endog teh tuburulu kaang dipurudulkeun eta si Jago nu keur muyuntut muyung teh nempo gaang kabeuki nama mani ngadadak buringas kecok deui macokan gaang tepikeun ka ledis hari si Onyel harita nu ngaburudulkeun wadah awi teh tetela teu apaleun yen aya keneh gaang nu nyesa teu daekeun murag mana diburulukeun ka si Jago padahal sok aya bae eta teh hiji gaang anu nyelap manehanana tuluy cengkat bari mawa urek maksudna dek ngurek bari nyampeur ka babaturan tunda lampah si Onyel nu indit ka babaturanana dina maksud dek nyamper ngurek ayeuna urang caturkeun Mang Adul nu keur ngangon si Jamrong di Tegalan Tegal deukeut jeung ka sawah manehanana teh ngangon sakadang embe nu janggotan teh lah eta embe teh kamemet pisan Mang Adul eta embe teh katingali meuni rampus ka cida nyatuanana mana diangon teh sedengkeun Mang Adul mah geus ruk bae manehanana teh minuhan tanggungan paragi mawaan jukut dina satengahin Mang Adul keur jongjon ngari bring atuh harita teh di belah kulon katingali aya budak opat urang ngabring ngaliwat ka eta Tegalan anu keur diaritan ku Mang Adul tetela atuh eta budak teh tayalian ti si Onyel Jang Asep Jang Aep jeung Wahidin eta barudak teh dek arinit ngurek ka sawah wetan lantaran sawahna teh anyara dipanen jadi teu sangeuk teuing atuh ngimeutan galeng mangsa neangan liang belut teh da puguh ari geus meunang manen atawa anyar recep di tanduran mah teu pati gede pare mah atuh neangan liang belut teh teu sangeuk cara keur gede pare da keur gede pare mah boro-boro kamanggih liang belut dina dongko nage kata tarojos ku daun pare kadenge harita aya sora nu ngageunggeureurkeun budak opat urang teh hei eta jalana atuh ka si Jang euy atuh aing eta jukut dedek diarit ku Mang teh euy ceuk Mang Adul kadenge ngageunggeureurkeun budak nu ngalaliwat aduh sia ampura Mang euy teu nyaho aya maneh keur ngarit ceuk si Onyel bari ngarandeg leumpangna tuluy ngajak baturana ka sisi tadi mah ku uing teh disangka me badot we maneh teh euy peda eta ungkuy-ungkuyan jeung katurug-turug deui tadi belah ditu aya si Jamrong nya we sugan uing teh kitu dulurna si Jamrong cek si Onyel manehanana teh ngajawab bari seuseurian geus dimaklumnya ari si Onyel jeung Mang Adul mah da puguh galuntreng bae heureuy ih tong kitu Nyel euy bisi katulah sia kakolot teh ceuk Jang Asep kadenge ngahulag ka si Onyel ari anu duaan deui mah Jang Aep jeung Wahidin teu waniun cumarita nanaon sabab manehna teh sarieuneunak atuh ku Mang Adul teh da cenah Mang Adul teh mun dioleg mah ambakna teh teu bina ti munding kabiri kaasupan gaang ilaing mah sia ondot kakolot teh lah hayang dorakan ungdut meureun ilaing mah teu nyaho sia ulin teh kalah ka ngadon di gadil munding geura ceuk Mang Adul
Nemalan si Onyel bari nyingsieunan maksudna mah. Tapi dalangan saukur nyingsieunan. Hari belah wetan mah harita teh nyaan we aya sakadang munding jalu gede bogana ajengan solihin. Eta sakadang munding teh sabab boy eta henteu magawe atawa keur pare nya. Nya we ku ajengan solihin teh diantepkeun cenah ngadon guyang di sawah. Tamangna atuh harita dibeungkeutkeun kana tangkal peuteui selong nu jadi digigireun galeng. Randeg barudak nu tiluan teh leumpangna ngarandeg. Maranehna sieun yen omongan Mang Adul teh keuna ku nyata. Nya urang ngadu pangal we yuk. Tong tulus ngurek euy. Ceuk Jang Asep, kadenge manehanana teh ngajak ngabadokeun ngurek ka si Onyel. Heueuh Mang Kaning uing ge boga pangal alus euy, meunang nyieun mangkukna tina tangkal nangka si Anyel. Wahidin kadenge mairan kana omongan Jang Asep. Nom atuh, dek ngadu pangal ge uing mah hayu wae, yu Nyel mending ngadu pangal. Ceuk Jang Aep, manehna ngangsonan si Onyel ngajak ngadu pangal. Kunaon maneh teh euy? Pan tadi teh geus cinak dek ngurek euy. Ari ayeuna geus nepi ka sawah kalah ka ngajak balik. Asa teu kapikiran ku uing mah. Ceuk si Onyel, harita ngajawab bari semunu bingung ku polah baturna. Tadi teh uing poho euy. Uing teh boga jurus anyar sia mangsa nimpa pangal teh. Ceuk Jang Asep ngadoni supaya teu dicuriga teuing yen manehanana teh sieun keuna ku supata Mang Adul tadi. Awire cenah bisi digadil ku muning. Maneh mah Sep dek ngadu pangal dek ngadu kaleci anger euy. Moal matu sia ka uing mah geura. Ceuk Jang Idin, harita atuh mairan Wahidin teh sabab kamari ge ngadu kaleci tetela meunang manehna. Ke. Asa teu kaharti ye ku uing mah euy. Ari mararaneh kunaha rahaon euy. Asa jiga nu mareureug gadung ye. Cek si Onyel, kadenge sorana teh rada nyereng ngagebes baturna. Apanan tadi teh diajak ngurek teh mani hagetna keranan sia. Ari ayeuna kalah ka ngajak baralik. Teu kaharti ku uing mah euy. Elemes dikitukeun teh. Atuh batur-batur si Onyel teh harita pating kelemes. Meh-mehan mah teu puguh rampak dek ngaku saujratna teh era kacida. Jeung sok sieun si Onyel mah Mang Kaning lamun dihulag teh sok rada aya bengalan. Ngan untung harita Jang Aep teh wani kedal carita. Kadenge Jang Aep cumarita. Duh Nyel euy, uing teh lain teu bener, tapi uing teh sieun katulah supata ti Mang Adul ieu teh Nyel. Sok malah tuh katingali ku ilaing jeung kabeneran ningan aya tujung kiring mundingna. Tuh mundingan ajengan solihin bergoyang ningan. Uing mah sieun we digadil. Lamun bener digadil teh mah nyeri sia Nyel. Matak yuk urang mulang we jaga salamet urang ngadu pangal. Ceuk Jang Aep harita nyarita ka si Onyel. Marane mah borangan kacidas ya. Piraku diheurean kitu wae ge make jeung sieun sagala. Lamun ku kolot ku guru tah atawa ku jelema anu geus dijoliman ku urang dek sawe tah masal dijoliman ku urang kabeh sia supatana teh nerap. Ari ku Mang Adul malah dengil we kuliang irung. Ceuk si Onyel negerkeun batur-baturna supaya daek init ngurek.
pan bieu sasatna urang teh teu kahaja nincak cukut nu dek diharit ku Mang Adul nya. Paureun narap euy pan eta teh urang deh ngajoliman Mang Adul. Cek Wahidin kadenge nemalan. Apana cek uing ge teu kahaja eta mah euy. Sok malah pan mentah hampura uing teh bari tuluy nyingkah ningan teu ngahajakeun. Jadi cek uing mah moal tarap euy. Hayu ngurek heula lah. Cakedeung urang kanu anggang ti sakadang munding we ari sararieun mah. Tuh tingali piraku koja uing dek kosong tingali balik teu eusian. Cek si Onyel harita teh katingali bari ngetrukeun koja awi nu tadi kungsi dipake ngalagaang teh. Jeli harita teh ngagejelig aya gaang ukey-ukeyan lagrap. Atuh nempok kitu. Cakaka batur-baturana teh sariri bari ngagonyak si Onyel. Tah ningan aya eusina Nyel. Ayo balik. Eta we bisi hayang ngagoreng mah gaang goreng tah Nyel. Cek Jang Asep kadenge geuh ngagonyak si Onyel. Eta ningan rejeki keneh Nyel eta teh. Ulah teu ditarima euy. Hayu bawa balik Nyel. Cek Wahidin mairan. Ari Jang Aep mah teu nyarita ngan kadenge we manehanana teh milu seuri geuh geui ka cida. Kadawa eta gaang teh ku si Onyel tetela ditewa. Manehna teu kungsi nemalan ka batur-baturna nu keur ngagonyak. Tapi atuh dumadakan asa ngolebat ka gamar hiji wewengan. Kumanehanana teh kaimpleng pikeun ngalakukeun hiji perkara nu ceuk manehna mah bakal jadi hiburan tur matak pikaresep. Si Onyel harita tetela manehanana teh boga ide yen kagok wae disupata ku Mang Adul cenah. Manehanana teh dek kagok wae ngaheureuyan sakadang munding. Ye, barudak uing boga ide halus euy. Kagok wae euy. Urang buktikeun supata si Mang Adul teh lah. Kumaha lamun ieu gaang urang asupkeun kana ceuli munding. Uing mah geus mineng euy ngadenge babasaan munding ngamuk kasupan gaang teh. Tapi ari dina kieuna mah can kungsi nenyo euy. Cek si Onyel ngusulkeun ka batur-baturna. Atuh ari batur-baturna mana ngadenge omongan si Onyel kitu teh gebeg. Maranehanana teh ngagebeg lantaran waktosna sep. Cak urang tunda dugi ka dieu heula nya ieu lalampahan si Onyel teh. Nah cios tanapi henteu cenah ieu munding dilebatan ku gaang teh jeung kumaha balukaran nya. Tapi ulah dicobian ka di ieu mah. Ulah dicobian da ieu mah dongeng, ulah diturutan mah dongeng diturutannya. Sakitu bae anu tiasa kasangakeun pribados ngaturkeun rebu nuhun ka wargi-wargi anu parantos ngadangukeun dugikeun ka cacap tamatna. Oge pribados ngaturkeun rebu nuhun ka wargi-wargi anu parantos ngasubscribe, nga-like, nga-komen sareng nge-share. Insyaallah sanes waktos urang teraskeun deui kana episode 13. Sakitu bae nu kapihatur pribados teu acan amitan. Badena da dihapunten tina samudaya kaluputan kalepatan bilih aya langkung saur bae carik ti caletot basa. Sagedengeun ti eta tu pribados ge nada dimaklum tina katetiasaan sareng kakirangan dina mangdongengkeun ieu carita. Mugi ieu nya wargi-wargi kersa ngamaklum. Sakitu bae nu tiasa kasangakeun dina dinten ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.